boro-boro eta kapan urang tipe tinggi urang lamun diberi anugerah mapan urang ge hudang kapan Gusti Allah teh teu nyicingkeun malaikat Jibril setelah teu aya rasul teu aya nabi anu selalu didatangan ku malaikat Jibril. Malaikat Jibril teh ditugaskeun mere wahyu ka para nabi ka para rasul. Mun wahyu jang nabi saukuran jang dirina. Lamun wahyu ka rasul jang halayak rame. Ialah tugas malaikat Jibril alaihi salam ketika nabi ditungtungan ku kangjing nabi urang khatamun nabiyyin wal mursalin laisa la nabiyya ba'di. Deui nabi sabada kaula cek kangjing nabi malaikat Jibril teh lain dipensiunkeun. Kita ngadatangan hamba-hamba Allah warasatul anbiya datangan malaikat Jibril teh ngadatangan para ahli-ahli waris Nabi, wali-wali Allah, solihin-solihin. Titah kumaha ngadatanganana? Sak Gusti Allah, ya Jibril, akim fulan. Ya Jibril, numpulan. Ya Jibril. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang masih keneh nyaritankeun tentang diat. Nusa kali deui di negara urang mah ieu teu kalaku urayan Al-Qur'an nu diuraykeun ku Kangjeng Nabi, diterjemahkeun ku para mujtahid, dikitabkeun berbagai mazhab, ieu teu kalaku lantaran lemahna umat Islam. Sanajan dina kitab Bukhari dijelaskeun al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, maka qaid horeng satungtung urang Islamna teu cinta dunia, satungtung ulah mukhalid jeung ahli-ahli munkarat, satungtung urang Islamna ieu bener-bener ngagungkeun ka agama. Kakarak ya'lu wala yu'la. Jadi berarti lamun urang Islam na cinta dunia nuku Kangjeng Nabi dikhawatirkeun ketika umat kaula cinta dunia. Mafatihu khazainil ardi dibuka, khawatir cek Kangjeng Nabi malah lundur ka tukang kuari. Ketika umat Islam mukhalid jeung ahli-ahli munkarat jeung kafir, khawatir cek Kangjeng Nabi kuari. Ketika geus teu ngajungjung agamana, maka dikhawatirkeun ku Kangjeng Nabi. Urang nu tilu eta kuari geus nemrah cinta dunia kabehan. Ku cinta-cinta na haram ge ditabrak, ngeridit bunga bang. Ieu mah ngomong bae sanajan terus bae ngeriditna. Sanajan terus bae ngagolang-golangkeun duit bank. Ngan ieu mah keur carita agama mah terus bae moal eureun. Deuk dipake deuk henteu. Ja aya hitung-hitunganana ieu ke di akhirat kakara karasa. Kok bae ku ari suadaekna. Lantaran kajurung ku hawa nafsu. Dititah urang ulah migur mukhalid jeung ahli-ahli munkarat, urang terus bae. Jeung kafir, jeung musyrik, jeung munafik, jeung nu tara salat, urang campur gaul, malah jadi bos urang. Ialah agama ipis nomor katilu. Ketika geus teu ngajungjung ka agama sorangan, syiar-syiar agama geus dileungitkeun. Tanda-tanda keagamaanana geus dilejapkeun. Kaliru antara mukmin jeung kafir sebab eueuh tanda. Geus dikhawatirkeun ku Kangjeng Nabi bakal mundur
nutilu eta geus araya kabeh. Mantap pantes lamun Palestina digempur terus ulah nyalahkeun kasasa sebab orang Palestina nurutkeun cek orang Palestina kamari datang Syekh Abdurrahman bongan orang Palestina geus teu ngajungjung tinggi ka agama disiksa ku Allah melalui peperangan carita hakikat zahir ramatu terus bae berjuang terus di Mesir atuh gitu kene terus di Syria atuh gitu kene ya di Indonesia gitu jauh mantap. Alhamdulillah urang kuari geus boga pemimpin anyar presiden anyar mun kukula dibejakeun ai kula mah geus nyaho lain gaib sebab aya jelema datang ka imah sabulan memeh pemilihan awewe kitu buukna ieu adalah ngondel percis kos Megawati dek jadi presiden di zaman almarhum Abah tilu konde daratang ka imah tuluy ieu mah hiji berarti ieu alot jadi geus jelas kula mah geus ngomong kanu di imah ge sacenah nu di imah ulah loba omong sia lah di imah we pokona mah sok aya nyaho bae asana tetep nu menang mah ieu Megawati berarti Jokowi geus teh kitu sababaraha urang lah nyaongan kula haju dibere isyarah aya tamu urang Gunung Karang geus teh keluar-luar jelema ibadah baik ke Allah saja ke sok aya nyobe sia mah semua dibere jauh sebab sia mah kaditu dek minta impo bae bareres mau bae dek minta maca sholawat zikir impo malu minimal gede hutang datang cek manehanana eta isyarah tepat ngan tetep nu dipilih mah adalah nu lawana baik nu bakal menang na eta tapi milih mah ulah kadinya teu kahartipan ai milih titah ka Prabowo ari nu menang mah bakal itu atuh kula bingung kan jadi kos kitu atuh terus we di pikiran kunaon jadi kos kitu tetep nu menang mah itu ngan milih ulah kaditu ya ayalah ngan lamun dicaritakeun teu bagus mantap lamun nu milih kanu eta nu kuari menang tetep kudu loba maca isyarahna seperti kitu nya kos gitulah keirah-irah tetap dibejakeun ngan kuari mah haneut keneh moal wakadewe kege karasa ku urang kabehan ja pamimpin urang nyata-nyata atuh KPU seperti kitu paingan milih mah kudu kanu eta sanajan nu menang mah nu itu jadi aya keneh malah aya deui nu saurang deui mah nu mere isyarah masih di Kabupaten Tangerang kene nganti loka panggijeng jelema saha cenah kieu jurig beureun tah mah sia mah kadinya bae amang batur jurig meureun sarua isyarahna kos kitu kene tapi per detik ieu ge masih kene aya nu mere isyarah teh berarti aya kompromi khusus wallahu alam ka hareupna mah tah kos gitulah sabenerna nu asli nama kos gitu mentak tarik teuing teu kula lemah teuing teu sebab naon ari nu menang geus dibejaan ku konde
eta tamu ge loba tuh nu hadir dirinya ngan nanyakeun teu dibejakeun kabelah dieuna kos kitu. Nah ngan milih macana ulah kadinya aya lawan beureun wallahu a'lam. Lumantak para ulama ahli-ahli Allah ahli ibadah tetep teu milih kanu menang sanajan geus nyarahun bakal eleh. Habib Lutfi kurang kumaha, Habib Ja'far kurang kumaha, Habib Salim di Habib Arif geus nyahun. Kemudian sababaraha kiai ngan sukut kajeun aya panitah antak nun teu milih teu baragus kabeh ge ngan aya niatan bagus doang. Nas nu kuarima sing loba istighfar urang kabehan sakitu bae geus. Jak kabeh geus aya tulisanana ti Lauhil Mahfuz. Kabeh kajur didongkrak ku kumaha ge moal bisa. Geus urang nolkeun deui. Urang bariasa deui eta pimpinan urang doakeun mudah-mudahan nyana bisa mimpin kalawan jujur jeung adil. Rakyatna bener-bener ngarasa dipimpin. Indonesia mudah-mudahan aman. Ulah aya gontok-gontokan jeung ulah aya nanaon sehingga urang ibadah ka Allah tenang jeung tentrem. Sakitu ulah jadi masalah nol deui biasa deui tinggal urang nungguan kumaha kahari teh ieu mah carita tentang agama mengenai tentang diat nu ieu mah hanya koleksi unggul di jero hate minimal urang sanggeus nanyaho ulah ngaganggu ka batur lantaran sanajan di dunia henteu diadili jauh pengadilan dunia anu beres urang nyaksian jaksa sakitu saremna horeng disatukan nama butuheun duit satungtung jaksa butuh duit moal nyaan dina mutus hukumna hakim jeung jaksa ngan bajuna doang hararideung jeung bareureug orenganan hatena mah geuleuk maleukmut dek mutus hukum kumaha mentak peradilan dunia mah sakikieuna bae tinggal engke di akhirat hakim jeung jaksa teh disiksana beda jeung batur. Kabedaanana batur mah digeceburkeun ka neraka nya nama diiris-iris ku hinis. Panai diiris ku hinis mah angel nyerina. Cek ena ieu dijeburkeun bae ka neraka moal cek malaikat. Ieu meunang hinisna ge ti pasir gadung cek ena. Ku hinis. Aduh, udah eta bakalna jaksa, advokat, hakim beda siksaanana. Jauh nu sejen mah gejebur dikulub di neraka jahanam nya nama diiris mik lain make seukeut lain make peso seukeut tapi make hinis aju hinis geus wet ditendeunan jeruk yang ti mana meureun jeruk mepisna ieu mah hukum picis ngaranna nu kieu mah aya ke cerita hadis Kangjeng Nabi sarua jeung diiris-iris ku hinis. Allah alam ke di akhiratna. Ieu mah sakadar caritaan kos itu. Percaya urang mah ja ieu nu nyaritana Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi jaksa, hakim, advokat anu teu jujur jeung teu adil mutus hukumna katongton ke kurang di akhirat insyaallah kan sengkilan jadi kiai gerarisi kumaha risina lantaran geus loba pagedrug jeung keputusan negara tolak tilu tetep bae di negara jadi hiji kiai mimi lu kuari loba tapi kukula kadenge kene loba kene kiai-kiai salap mah tetep tilu bae
aya nu disogok make jeruk asem ente cenah 3 bae barang jeruk amis bener jadi hiji sial teh kiai iya 3 wae bain goblok ieu kuari geus beraja lelah kan anu mutuskeun hiji mantap kula lamun aya nu datang geus 3 acan-acan kiai anu mah hiji tuturkan kiai anu kusia ayo engke di akhirat ngadu jeung aing waduh cenah kiai kos bapak kolot sampai kapangan loba omong saya geus ku aing bisa bodoh maksudnya dek milu ke aturan kitab atuh mangga henteu milu atuh sabodoh kula-kula atuh nyana-nyana ngan kan geus teu satu suara baik atuh rek kumaha ge keja aya hitung-hitunganana ieu di akhirat ieu manusieun ka Allah bae nusieun ka Allah tuh tapi kan dibuktikan ku Gusti Allah asal 3 talak 3 dijadikeun hiji rumah tanggana teu beres maju ku majuna tapi ribut bae eleh kareng kosong mah atanggana nya ribut deui keribut deui ketepuguh dagang lagi kayak hancur dan lain sebagainya anu dikenakan penyakit nu model nah iya 3 dijadikan hiji nyala terus bayar rumah tangga tapi disiksa sebab hati letik namanya nagenya iya tiba lagi jadi 3 ngan ieu mah meureunnan ku kemanusiaan bae manusiawi karunya ku anak karunya ku nanya hiji bogoh deui lah geus bae anu ngameunangkeun ujung-ujungna sulit diceritakan nuk datang ka kula bagian nu gering cek dokter jas sehat tapi jelema na gering terus tapi kan teu bisa reujeng jeung pemajikan naon hatina ditanya kula ku pemajikanna ieu kumaha reujengna kieu bae cek di tanggal Ambon naon eta bukan siang aja di ditu kumaha nyaho we pokona banget terus kenapa nyata naon artina kikituan lanjutan tentang kisah Kangjeng Nabi Nuh alaihi sebagai pangbubungah ka Kangjeng Nabi urang di mana Kangjeng teh ditilik secara manusiawi aya di jero manahna yen duh dakwah teh dibere mukjizat bentuk Al-Qur'anul Karim teh geuning cek Kangjeng Nabi jelema teh hese ka iman teu sadumeh dibere mukjizat lantas masyarakat narima kana mukjizat horeng henteu bahkan memerlukan perjuangan anu luar biasa Kangjeng Nabi teh dimimiti dicarekan dicaci dimaki mah geus biasa ditambah ku diciduhan segala rupa bahkan ketika Kangjeng Nabi sujud mah geuning di alungan kokotor jeroan onta geuning ku musuh teh bahkan kabelah dieuna Kangjeng Nabi teh dek dibunuh di teangan saha anu bisa neangan Muhammad saha anu bisa ngabunuh Muhammad dijanjikeun dengan perjanjian anu luar biasa ngabungahkeun hate para pebegal para penjahat di teangan atuh ku penjahat teh demi 1000 onta demi pemberian nu lain cacak-cacak dilindungi ku Gusti Allah sarua Kangjeng Nabi ge korban maka di jero hate Kangjeng Nabi secara manusiawi horenganan dakwah teh lain lalagaan ti mimiti tiis datang ka peuheur datang ka pait luar biasa maka katingali jero hate Kangjeng Nabi mana Kangjeng Nabi ku Gusti Allah ditingali secara manusiawi horenganan aya hazan Kangjeng Nabi teh maka Gusti Allah mere contoh ku contoh nabi-nabi nu baheula di antarana kamari geus didongengkeun contoh Kangjeng Nabi Adam alaihi salam kuari Allah
nyontoan ku kisah Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Terus Kangjeng Nabi Nuh teh dakwah, ya Rabbi da'autu qaumi lailan wa naharon. Pangeran abdi terus-terusan ngajak ka kaum abdi. Senggang-senggang na abdi ngajak, berang peuting ngajak terus. Falam azid, maka ternyata teu nambahan naon, bahkan nambahan kalupur jelema. 950 tahun dakwah teh ternyata Kangjeng Nabi Nuh teh anu kadenge ku ceulina bahasa rakyatna jeung masyarakatna timbul inna lanaraka fi dhalalim mubin. Capek-capena berang jeung peuting teh ngan sakadar ngajak nauhidkeun bae ka Gusti ka Allah. Kami sebagai masyarakat, kami sebagai umat, kami sebagai kaum capek neuleuh maneh Nuh teu aya deui deudeuleun kami ka anjeun teh fi dhalalim mubin, sasar maneh mah Nuh, edan maneh mah dikitu-kitu ku masyarakat. Maka Kangjeng Nabi Nuh cak Kangjeng Nabi ya qaumi laisa bi dhalalah, kaula mah lain edan lain sasar, walakinni rasulun min rabbil alamin, kaula teh utusan pangeran, kaula teh ditugaskan uballigukum nyampaikan ka anjeun risalati rabbi, risalah pangeran kaula, wa ansolakum jeung kaula nalasiatan supaya bareres maraneh kabeh, wa a'lamu minallah jeung kaula nyaho ieu boga ilmu ieu ti Allah mala ta'lamun, kana naon hukum maneh teu kanyahoan jeung teu nyaho maneh barodok kula mah nyaho, tanya kaula, tanya ayo geura. Urusan-urusan anu kula mah selalu dibere wahyu ku Gusti Allah. Tetep bae kaumna ngomong inna lanaraka fi dhalalim mubin. Ulah sok maksakeun maneh anjeun dakwah ka kami jak dedeleuan kami maka maraneh teh ka anjeun teh Nuh ngan sakadar dhalalim mubin. Bane mah edan anyar. Duh, Kangjeng Nabi Nuh ku pohara-pohara teh. Mukjizat dibere Kangjeng Nabi Nuh. Kaistimewaan dibere Kangjeng Nabi Nuh. Endek ngalengkah boro-boro lelengkahan deket antar negara Kangjeng Nabi Nuh mun daek tinggal sidakep peseng. Ulah-ulah eta daratan antara negara jeung negara kapisah ku laut Kangjeng Nabi Nuh tinggal sidakep peseng. Ya Allah ya Rabb. Endek kumaha tapi tetep bae kaum teu daekeun iman. Tah kan jadi tiis ka Kangjeng Nabi jaheunya aing maca Kangjeng Nabi dakwah teh kakarak sabaraha taun 1 2 3 4 5 le geus aya nu iman tapi dulur aing mah nu ngaran Nuh baheula anak Kangjeng Nabi Idris turunan daripada Kangjeng Nabi Idris dakwah teh ratusan tahun nu nuturkeun tiis ka hate Kangjeng Nabi Nuh teh eta antara nabi kuari warasatul anbiya para ulama ketika orang negakeun agama kemudian masyarakat sekitar orang ngajebian ulah waka berwita kakarak ngajebian doang mah atulah sabira dijebian ieu mah geus ceurik bae bebeja ka guru kunaon saya ceurik kula hendak pindah bae emang kunaon masyarakat sekitar ngajebian kula encan nyiduhan kan encan aya nyiduhan mah kakarak ngajebian ngaromong mun kula liwat teu nanya atuh teh mah teh jeri ieu nyeri cenah kiai ya ieu budak mondok deui sia mondok deui kakarak dijebian gitu mah ulah berwitan hayu bae asal sing bener tegakeun sing lurus engke ge naon kitu ngaranna lamun geus kadeuleu lurus mah geus kadeuleu bahwa urang teh bener-bener teger mutiara geus kadeuleu mutiara saha nu teu resepkeun sih boro-boro di darat di lautan jelema sanggup neangan mutiara silem aya di luhur gunung sanggup naik ka gunung jeung teuing ragage deuk neangan mutiara beuh di Garut aya batu Garut datang ka ribut eta teh dianggap mutiara sabaraha nu korbanna ge di Maja Kalimaya eta teh anu geus karendem di dinya nu paeh di dinya geus sabaraha puluh urang mah ka dieu nyahona beudeung Kalimaya tuh nu molodar sabaraha
di jeronya na silem ka jero gebruk kadinya deuk kumaha coba dianggap mutiara kan kunyana wani nyana anu neangan emas sabaraha puluh sabaraha ratus teh anu langsung breg kadinya deuk kumaha deui dianggap mutiara eta teh neangan mutiara ai urang ke kudu dijadikeun mutiara mun urang geus jadi mutiara herang kadeulina kajeun teuing beungeut teh hideung kadeuleu herang pomo kasorot panon pa jam 12 bener sama guru orang budak herang si herang naon hidung herang mutiara jadi kedalam mutiara zahirna rapi sesuai jeung syariat batinna rapi sesuai jeung nu dilakukeun hakikat torekat lah bagus norekatna teh artina sanajan norekat diainceun jadi mah teu artina norekat mah norekat tapi jeung dunia masih keneh ngahiji norekat mah norekat jeung makhluk masih ngahiji keneh atuh teh jadi teh norekat nu mantap ulah salah imah abdi alhamdulillah cenah geus norekat kumaha eta emang guruna di mana di itu cenah guruna maksudna norekat deuk naon ieu abeh usaha babari ku torekat ya salah guru teh salah sia ieu torekat mah deuk miceunan kokotor di antara kokotor dunia jeung makhluk sebab dunia ieu adalah fana sebab diudag-udag ge moal dibawa ke akhirat kotor teh makhluk ngan sakadar dua cek Imam Ghazali mun teu ngalem nya nama kitu nyacad berarti kotor tinggalkeun heula makhluk satungtung urang can bisa ninggalkeun eta moal herang awak urang batin urang kadeula geuneuk malek meukeneh bae patokanana kumaha patokanana lamun diondang masih keneh yang berkat geus naonan tuh kono mantap mamake jeung aya naon gara uang tip dihareup teh ngaranna naon? Naon ngaranna? Tuh, sia osok ngadepean kan? Aya teu kiaina di dieu sok ngadepean. Tah atuh sia mah ngisin-ngisin. Jakarta tah mah. Di urang mah. Lah. Eta nu geus kitu mah tah lain kiai jurig tah mah. Ih, mun kadengen ku kiai Jakarta nyana nyerieun ieu lain nyerieun introspeksi diri nyan teu sideuk dakwahna ja dakwah mah patokanna dina Quran la as'alukum alaihi ajra je ulah hayang dunia tah satungtung masih kene kos kitu tetep bae jelema encan deuleu ka urang herang can jadi mutiara moal diudag bahkan meureun kadeuleuna urang teh kotok apan mutiara mah di laut ge di teangan ai teh kotok mah di meja ge diceumpal dibalangkeun itu beda mantak urang teh rarasaan urang aing si mutiara patei kotok tinggal kitu bae menyan ngomong ka pamajikanna neng ai kakak si ibarat dunia luar mutiara patei kotok ku pamajikan age disebut teh kotok emang kunaon lah mana teh kotok we lah geus lah ngomongna naon heula udah sok kitu atuh kieu ge pan urang hirup seatap untuk selama hidup kita kan kita satu atap jangan suka gitu neng kakak mah pelitan lain masalah pelitna naon deui pelit jasa aja kakak mah kawin dia tuh ulah pelit ongkoh kawin dia ulah itu pamajikan nyiksa kos gitu. Aduh. Lain kieu ye cak majikan teh kakak jasa kieu mah geus bagus. Jatuh imah teger kendaraan aya jeung kakak mah kadeuleun aja jujur jeung adil, salat teu pernah tinggalin, penting tahajud bae. Haju nu resepkeun kakak kajaloba kadeuleunna. Ieu mah beusi bae kitu kakak, mikah hayang mah beusi, kula mah sakadar nawaran bae. Mandek nembongkeun maksudna di jero hate kula mah ikhlas biasa kakak teh aja pun kakak kawin deui atuh kula mah balik gitu. Wah tsunami atuh mah ya Allah ya Rabbi karim biasa jasa lah ieu Kanjeng Nabi Nuh tetep kadenge ku ceulina inna lanaraka fi dhalalim mubin
ditanyaku masyarakat dan nuai mana ngajakan bae ieu ka pangeran nu ngaran Allah nu gaib nu teu kadele ku mata boro-boro nu teu kadele tu pangeran urang anu dikuil pangeran urang nu di gereja pangeran urang anu digugumuku urang nu kadele nu gede nu leutik aya nu sedang aya eta ge teu daya teu upaya komo pangeran nu teu kadele deuk kumaha ngurusanana coba eta pikiran datang ka poek itu maksud mana naon sih ye ngajak ke kami tilu cek Kangjeng Nabi Nuh naon hiji ya qaumi ibudullaha ibadah maraneh kabeh ka Allah ulah ka patung ka batu ka kayu jeung ka makhluk ai pangeran nomor kadua malakum min ilahin ghairuh eueuh deui pangeran iwal ti Gusti Allah katilu nomor katilu rempan besi aranjeun teu iman ka Allah ka pangeran anu ngadamel langit jeung bumi engke ku Gusti Allah bakal disiksa inni akhafu alaikum azab yaumin azim engke mah jelas di yaumin azim kiamat ieu mah memeh kiamat ge kuari di dunia bakal disiksa ku Gusti Allah ketika aranjeun kabeh teu iman ke no ieu ngajakan iman bae emang boga hukum naon si eta Gusti Allah hiji Gusti Allah teh kapan nu nyieun langit bumi katut eusina urang teh nang nyieun Allah ajo kudu nurut ka Gusti Allah sebab Allah teh ilah wahid hiji pangeran hiji be ulah dua ulah tilu ajo lamun hiji pangeran geus aturan-aturan hirup urang teh bersyariat hiji patokanna nang ti Gusti Allah maksudna ditah kumaha hiji ulah aya pembunuhan dua nomor kedua ulah aya pemabokan tilu ulah aya perzinahan kaopat ulah aya bangsa gep-gepan hiji be urang diciptakeun ku Gusti Allah titah nurut ka Gusti Allah engke bakal balik ka Gusti Allah disadiakeun di akhirat mun urang nurut ka Gusti Allah surga Nuh inna lanaraka fi dhalalim mubin kami maneuleum maneh teh horenganan edan anyar aduh cakang Nabi lupa parah ieu kami ieu lamun maling bae ieu bakal disiksa ku Gusti Allah bener cakang Nabi mun zina bakal disiksa ku Gusti Allah mun korupsi disiksa jasa tamah coba nu bejakeun ka pangeran siksa kitu deuk kumaha coba ya Allah ya Rabbi cek Kangjeng Nabi kudu dikumahakeun sih kao ngaleos Kangjeng Nabi nu cul dicitra saudara-saudara sekalian jelema keur ngagebegan jagong di dakwahan ku Kangjeng Nabi ngeuneuh dong ngalirik dong saha teh ngomong edan teh naon coba eta ya Allah ya Rabbi di mana sektor mana nu loba jelema Kangjeng Nabi Nuh terus bae dakwah ngan sakadar dilirik nu inna lanaraka fi dhalalim mubin bahkan kabelah dia nama diumumkeun ku jawara-jawara diumumkeun ku inohong-inohong malau teh penggede baik di pemerintahan boga jabatan luhur atau di kampung sebagai ketua kampung, kepala suku ngaromongnya dolor sadaya si hade tuh nu edan tuh datang nu edan do edan geus dikitukeun teh heula Masya Allah seluruh rakyat pemerintahan anak rakyatna kabeh ngomongkeun sing hade besi di lembur aya nu edan ulah didengekeun saha ngaranna Nuh sing hade besi aya si Nuh edan anyar leupas kade ya Allah ya Rabbi kitu bae cek Kangjeng Nabi nuduh ieu dipake karempan teh inni akhafu alaikum azab yaumin azim rempan besi aya siksa duh engke kumaha kula lamun dipanggil ku Gusti Allah haju dipersilakeun ka kula deuk dikumahakeun Nuh kaum anjeun besi kitu doang coba-coba wayahna iman wow berbagai daerah geus dieusian ku tokoh-tokoh sing hade nu edan anyar sing hade aya dhalalim mubin sing hade Nuh ngaranna kabeh serempak kabelah dia nama disurakan asal Kangjeng Nabi Nuh bae edan anyar weh deuk kumaha Kangjeng Nabi Nuh ambo Kangjeng Nabi
urang ngundang Kiai Kuari mah masih keneh dicium tangan sanajan semu ge sanajan semu ge geus pakeun deureus keneh bahkan geus bangsa 10 menit teh ka eureun nya geus musyawarah tambahan tak kurangan deureus keneh tah geus sakitu ya amplop nu tebal teh aja sekot kitu bae kurangan yuk kurangan geus aju geus baris urang bae jang urang tah mah geus lah pokona mah di jerona 10 juta orang cokot 5 juta geus aju di jerona cokot teh 2 juta geus tinggal 3 juta kuno katilu nemikeun dicokot teh 1 juta tinggal 2 juta nasib jore jasa teh mah kiai keur jore teman nasib deureus keneh maksudna dihormati keneh lah urang mah masih keneh dibere cau bakakak segala rupa kadang-kadang datang ka imam mah geus basi masalah geus lah pokona masih keneh dihormati coba nuh mah nuh edan ya Allah tuman teh Kanjeng Nabi beuki tenang we ih ayeuna encan kos kitu mah henteu senang Kanjeng Nabi horeng leuwih parah Kanjeng Nabi nu ilah jang nyenangkeun Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain 10 20 tahun ratusan tahun Kanjeng Nabi Nuh nu timbul inna lanaraka fi dhalalim mubin cek Kanjeng Nabi Nuh naon tah maneh ngabohongkeun ulah atuh ulah sampai ka ngabohongkeun naon tah maraneh heranan ulah heran ulah ngabohongkeun jeung ulah diheran-heranan ja'akum zikrun kana yen datang ka anjeun piwuruk min rabbikum ti pangeran anjeun melalui lisan seorang lalaki mingkum ti golongan naranjeun kabeh yakni seorang lalaki anu sarua jeung maneh sakampung jeung maneh sakota jeung maneh sanagara jeung maneh bahkan maneh nyaho lahirna kaula nyaho gedena kaula nyaho kejujuran kaula ieu kunaon kaula timbul lahir ti kalangan maneh ti kampung maneh gede maneh nyaho ulin bareng gede belajar bareng dan lain sebagainya kok begitu kula diangkat jadi rasul diangkat jadi nabi ngabohongkeun jeung heran-heran aya piwuruk nu timbul ti kalangan aranjeun kula buktina nu diangkat jadi nabi jadi rasul kok diheran-heran dibohongkeun kunaon sih kunaon jadi kos kitu jak kula mah diangkat jadi nabi jadi rasul teh ditugaskeun ku Gusti Allah hiji liunzirakum ndek mere indar ka aranjeun kabeh nyingsieunan kade ilam tuminu lamun aranjeun teu iman ka Allah teu iman ka kaula sebagai rasul Allah bakal kena siksa boro di akhirat di dunia hiji nomor kedua walitat taqau jeung kaula litasieun ka Gusti Allah artina sieun ka Gusti Allah hargai Gusti Allah sehingga ku ngahargai menghormati Gusti Allah make kata aturan-aturan Gusti Allah cek Allah zina haram hargai cek Gusti Allah mabok haram hargai cek Gusti Allah maling haram hargai cek Gusti Allah membunuh haram hargai eta doang cek Gusti Allah ibadah dengan aturan-aturan Gusti Allah laksanakeun menghargai hukum-hukum Allah eta lah tugas kaula hiji liunzirakum bisi kena siksa nomor kedua walitattaqau abeh ka sorga la'allakum turhamun abeh maneh dibere rahmat ku Gusti Allah sakitu kaula mah ngajak teh awas bakalna ieu turun siksa lamun teu iman teu nurut ka Gusti Allah didarengekeun ku kabehan teh ai tungtungna sareuri ai prak fakazzabu kaum kabeh ngabohongkeun kami mah neuleuh maneh teh Nuh inna lanaraka fi dhalalim mubin aturan-aturan maneh masalah aturan-aturan maneh mah sesat no aturan-aturan maneh mah teu akur jeung kahayang kami atuh eta makan suatu kenikmatan jeung kalazatan kahirupan kami sebagai manusia kahirupan urang sebagai manusia mangpang meung pengurang di alam dunia teh dibere sehat dibere kaya dibere segala-gala tuh awewe mantak naon kurang gizinahan ieu hayang mabok mantak naon aya harta batur dipaling mantak naon urang keul ka batur bunuh habak eta lah kahirupan di zaman Kangjeng Nabi Nuh
nu matak fakadzabu teu hakur maneh mah jeung kahayang kami. Masyaallah. Kuari ge naon bedana ketika urang nyampaikeun Al-Qur'anul Karim di tengah-tengah masyarakat, ulah-ulah kabeh sa Al-Qur'an tentang kisos, tentang zina bae loba nu ngajebian, tentang mabok loba nu ngajebian, tentang maling jeung korupsi. Urang ceramah pidato urang di tengah-tengah negara ibu kota Jakarta kudu didengekeun ke seluruh pemerintah nonggengan kiai. Ya buktina korupsi kabehan. Geus dikit itu makin menjamur, makin tambah. Dek dileungitkeun di era reformasi terutama adalah korupsi, kolusi dan nepotisme. Ternyata korupsi makin menjadi-jadi. Kamari mah korupsi teh angan di luhur meja, kuari jeung meja-mejana dilegun. Deuk kumaha coba? Sarua jeung kos kitu kan henteu kitu doang sarua, geus ulah didengekeun kiai. Dulur sing hade ieu teh Al-Qur'anul Karim. Ngan sakadar nyampaikeun ka anjeun di mana-mana mararabok, di mana zina, di mana korupsi, maling dan lain sebagainya. Pembunuhan terjadi ya bakal disiksa ku Gusti Allah. Seakan-akan geura ulah loba omong turunkeun habak siksa. Sareng gitu. Ya buktina bertahan. Makin menjadi-jadi ku ari mah. Geus dibere warning ku Gusti Allah tuh tsunami 200 juta sakali pararae. Indonesia kabeh 250 juta. Sadunia pararaeh. Urangan saukur semenit 2 menit sampai 2 poe menyaksikan tsunami Aceh. Ternyata ka dieuna buang kawarah deui. Tambah deui tsunami Pangandaran. 1 menit 2 menit makan dibanding-banding. Woi Pangandaran mah teu sabaraha dibanding kunjung Aceh mah dahsatan Acehnya kunaon ngomong gitu. Tambah deui Padang ngegebrus-brus, tambah deui nu laletik Sukabumi, tambah deui Lapindo makin menjadi-jadi. Tambah deui di Kulon ala kadar gusar geser Garut, Cianjur dan lain sebagainya. Ieu sebagai warning dimimitian ku Galunggung baheula. Terus bae datang ka dieuna lain salaladar. Engke mungkin bakal dibere siksa nu leuwih dahsyat. Masyaallah ngan untung Allah teh neuneun wali-wali Allah. Di provinsi Banten aya wali Allah, di provinsi Jawa Tengah aya wali Allah, provinsi di Jawa Barat aya wali Allah, di provinsi Jawa Timur aya wali Allah, berbagai provinsi ditendenan ku Allah wali-wali Allah. Ketika sepi wali Allah teh ditarik di berbagai negara, ditenden di jajang penguat supaya penting teh nyana hudang munajat ka Gusti Allah lain jang kepentingan pribadina tapi jang kepentingan umatna. Dakwah teu eureun-eureunnya nama terus mancala putra mancala putih kadang datang ka kiai ka ustad ka tokoh masyarakat ka pemerintah. Terus bae lagi nyana imkan waktu teh digunakeun jang dakwah bari nyana manyulusup teu kanyahoan. Beungeutna ge teu kanyahoan urang mana mun ditanya urang anu tapi teu kanyahoan aslina urang mana atawa aslinya urang penduduk dinya terketahui kanyahoan. Ieu mah rahasia Allah selamanya na terus bae dakwah insyaallah ngan mun geus buang kawarah teuing dipanggil ku Allah bejakeun Jibril indit kitu tidinya deuk disiksa kaum eta lamun geus dikitukeun. Boro-boro eta kapan urang tipe tinggi urang lamun dibere anugerah mah pan urang ge hudang. Apan Gusti Allah teh henteu nyicingkeun malaikat Jibril setelah teu aya rasul teu aya nabi anu selalu didatangan ku malaikat Jibril. Malaikat Jibril teh ditugaskeun mere wahyu ka para nabi ka para rasul. Mun wahyu jang nabi saukuran jang dirina, lamun wahyu ka rasul jang halayak rame. Ialah tugas malaikat Jibril alaihi salam. Ketika nabi ditungtungan ku kangjeng nabi urang khatamun nabiyyin wal mursalin laisa la nabiyya ba'di. Deui nabi sabada kaula cek kangjeng nabi malaikat Jibril teh lain dipensiunkeun. Kita ngadatangan hamba-hamba Allah warasatul anbiya. Datangan malaikat Jibril teh ngadatangan para ahli-ahli waris nabi, wali-wali Allah, solihin-solihin. Titah kumaha ngadatanganana? Sak Gusti Allah ya Jibril akim fulana. Ya Jibril numpulana. Hei Jibril hudangkeun si anu. Hei Jibril heeskeun si anu. Kunaon Gusti nu mantak dihudangkeun? Keuna tadarru ka aing sebabnya na bisa ngebersihan batin jang paneger dunia. Hudangkeun.
hudangkeun aing hayang ngadengel lengisan tengah peutingna si eta hamba lain jang kepentingan dirina jang kepentingan umat eueuh nabi eueuh rasul aing nyieun wali aing nyana mah geus teu mikiran nyanana kadang nyanana mah susah kadang nyanana mah gering kadang nyanana mah terhimpit teu boga tanah teu boga imah kadang teu boga tapi nyana memikirkeun umat hudangkeun Jibril akim fulanan hudang mandi wudu tadarruk ka Gusti Allah pisahkeun Jibril di antara jelema-jelema nu keur malolor di antara jelema-jelema nu terlena di dunia jelema nu keur terlena ku makhluk jelema nu pohon ka aing hudangkeun si eta mah keuna tadarruk ka aing di tengah-tengah manusia anu keur sibuk soal dunia sibuk soal makhluk sibuk ku nafsuna jeung ku setan nyana cal bersih tok hudang malaikat Jibril tugas anim pulanan heskeun si anu kunaon Gusti mah kades teu hayang aing ngadengekeun soranganna sebab pabelit jeung urusan karung pabelit jeung urusan sawah pabelit jeung urusan resin pabelit jeung urusan batu pabelit jeung urusan cincin unggal penting kieu bae heeskeun habak deku aja Pak ayo kiai anu geheeskeun lantaran nyana kreditanna can aing gohol segala ngredit segala naon boga showroom segala molorkeun ulah keur tahajud berat karena tahajud teh dihudangkeun ku malaikat Jibril bahkan malaikat Jibril amanat ka setan tumpakan habak tumpakan ku setan digegepan ku setan pas aya nu adzan ge dicocok ulah keur kadenge begitu hudang teh jam 7 teu ngadenge adzan keur beuti tuh cak setan setan lagi gila setan tuh tinggal introspeksi diri orang ai orang bagian jelema nu dihudangkeun apa bagian nu diheeskeun coba tuh kan siang ngomong sorangan diheeskeun cak sia lain sabaraga mahal teh hudang ti penting teh jalainang urang sakitu keur ngeunah-ngeunana hees ka hudang nang saha bahkan kakarak setengah jam kau hudang nang saha anu sajam kau hudang nang saha kadu kudaek nang saha kebersihan jiwa urang lamun lain malaikat Jibril ngehudangkeun ka wali Allah wal bisa ya Jibril akim fulana ya Jibril anim fulana masyaallah malaikat Jibril kieu bae kamari mah ieu tadi hudangkeun nyeukeun can ka Golkar mah ieu barang kuari ka Golkar cak Allah anim ulah dihudangkeun bener barang asup ka Golkar teh hudang-hudang kiai bloon teh kiainya ya hadeuna aing teh jadi kiai atuh jadi itu jadi kiai bloon ge 2 kali bloon mahal hudang Allahu Akbar beda hudang si ieu jeung si itu lantaran si ieu mah diangkat jadi awali Allah kebedaanna naon ngarasa jadi makhluk Gusti teh Khaliq ketika Gusti Khaliq abdi makhluk berarti abdi teh Allah deka Allah ku Allah di jero Allah naon pangaboga abdi atuh lamun kabeh nu Gusti abdi mah berenang teu aya nanaonan eueuh fana nya di dinya nu aya ngan Allah na eta lah anu ku Gusti Allah tita dihudangkeun melalui malaikat Jibril ya Jibril akim hudangkeun saprovinsi hiji mah aya ketika eueuh nu kos kitu terlena manusia nyana terus-terusan dakwah tanpa pamrih ngan teu nyaho bae urang mah dengan cara nyana lah nyana dakwah ketika jelema amburadul terus dek disiksa ku Gusti Allah nyanana keur aya di dinya bejakeun Jibril indit kitu di dinya ulah di dinya seakan-akan nyana nanya ai kitu dek naon dek disiksa lembur eta Masya Allah nailah sarua bae mun kuari urang dakwah terus sesuai jeung Al-Qur'anul Karim nu pangheulana nentang kapan pemerintah berarti iyalah sumber siksa nyana nentang ulah make Al-Qur'an demokrasi bae ieu mah keur carita masalah atuh kos kitu ngan siap-siap disiksa nu mantak urang kuari disiksa terus kunaon teu make Al-Qur'an teu make Al-Quran minimal hargailah Al-Quran atuh komo geus aya bahasa Al-Quran sudah tidak relevan lagi diterapkan di negara Indonesia soekeun sungutna kadi sia kadi soekeun gelut aing jeung aing ji aing mah ngabela Allah aing mah ngabela Allah
paeh ge sorga sia paeh jahanam sia di pangeulana urang jeung eta ajung nentang kana Al-Qur'an di kumaha ieu coba Masya Allah karing kemudian ke belah dieuna jeung jawara-jawara mantak dakwah teh terjal menghadapi nu kitu-kitu ujung urang sieun ulah hayu bae sakemampuan urang bisa na diondang dulu lah mun bisa mah ulah jararin hanya mun bisa itu bisa mah tuh sabori dirinya bae kok kitu amat ge lah abeh salamet ieu mah pamarentah lamun bisa mah ulah korupsi mun bisa mun teu bisa atuh sabodo di dinya jaku lagi sok bagian ieu teh kiai bieu jasa teh kiai bieu biar jasa tambah, Masya Allah. Nah, kumaya kangjeng Nabi Nuh dakwah. Terus-terusan. Da'autu lailan wa nahar. Kaulah terus dakwah. Ngajak ke kaum kaulah peting berang, peting terus-terusan. Ternyata fakadzabu. Wabah ngabohongkeun ka kangjeng Nabi Nuh alaihis alam dengan timbul bahasa inna lanaraka fi dhalalim mubin tidinya lah kangjeng Nabi Nuh ngalengis ka Gusti Allah Gusti maha uninga abdi diangkat jadi nabi ku Gusti diangkat jadi rasul ku Gusti abdi dipasian mujizat ku Gusti kemudian abdi dakwah Gusti maha uninga da'autu qaumi lailan wa naharon waktu anu senggang kecuali ku abdi dipake dakwah terus-terusan Gusti maha uninga abdi sarontos sabaratus tahun nyanggakeun sadaya-daya tapi nu timbul horenganan kebohongan nggak aneh-aneh ka abdi ngabohongkeun ka abdi sia mah jelema aneh teu akur jeung kami sia mah jelema aneh teu akur jeung kami mah mangeranan teh kanu kadeuleu maneh mah henteu kami mah make aturan anu kahayang urang sesuai jeung manusia maneh mah lain maneh mah heran teh akur jeung kami diheran-heran Kangjeng Nabi Nuh mantak ieu lah ayatna awa ajibtum manjakum dzikrum mir rabbikum orang maneh mah jelema aneh Nuh geus lah ka ditu indit Kangjeng Nabi Nuh teh nyeri anu luar biasa langsung Kangjeng Nabi Nuh ngadua minta kasalametan tapi ternyata ke panjang nama lain di dieu ieu mandek ngabubungah Kangjeng Nabi doa ngan tidinya tunuh kuari mah nyieun kapal maneh sok nyieun kapal Kangjeng Nabi Nuh dititah nyieun kapal can dibere beja dek di kumaha-kumahakeunana titah nyieun kapal bae Kangjeng Nabi Nuh teh ngan ceuk Kangjeng Nabi Nuh aya nyieun kapal mah pandai kapal mah bakalna di luhur cai berarti kaum teh dek dikerem yeun kapal Kangjeng Nabi Nuh nuaran kayu nu gualal de di antara kayu anu dijieun kapal teh kayuna kayu anu aya di India di antarana kayu nu dijieun teh ieulah kayu koka dijieun kayu koka gede kayu koka teh kos di urang mah jati gitu dijieun mimiti ku Kangjeng Nabi Nuh dituaran kayu-kayu gololede atuh umat kang beh kaget nu beuki edan bae nuaran kayu cenah bejana neuk nyeun parahu mah nya parahu leumpang di luhur darat jae parahu mah kuduna ge di laut ieu mah Nuh nyeun parahu di darat deuk ka mana ngangkleung nanyana berarti jelas edan dituaran ku Kangjeng Nabi Nuh geus dituaran diantop heula lantaran aya kulit Nuh keburu paeh tama sia nyeun kapal sorangan bae kayu-kayu galede Nuh atuh maning akur jeung urang sakaum bener oge kakawasan Gusti Allah teu kaharti ku urang mah ternyata horenganan Gusti Allah mah babarieun begitu geus dituaran menang sabulan menang 2 bulan langsung poek hujan barang hujan karendem geus karendem hujan sakadar jangan rendem doang tamah masalah tau masyarakat mencan kakerem kakarak hujan jangan rendem kayu doang di leuweung atuh baseuh kayu teh geus baseuh di dinya jelema arasup ka dinya
urang kampung jawara-jawara jeung tokoh-tokoh pemerintah ngainstruksikeun urang kuari ngeunaheun jasa boga kayu sing jaropak urang isingan bae di dinya. Oh, masyarakat salembur-lembur ngising di luhur kayu. Kangjeng Nabi Nuh ye bebo budak kayu aing diisingan Gusti ya. Lapor Kangjeng Nabi Nuh ka Gusti Allah, Gusti eta kayu geuna ulah loba omong no. Aya rahasiaan, tempokeun bae. Atuh Gusti. Sugan teh mah abdi meunang we lapor. Ulah, hantapeun. Wow, pohara jasa diarisingan. Horenganan eta aya rahasiaan. Geus kitu geus diisingan tai ambalaya di luhur loba jasa Allah ngirim manuk nu beuki tai. Brong kadinya diparacokan eta tai tungtung nama jeung kulit-kulit kayuna jadi teu kudu make tanaga Kangjeng Nabi Nuh ku manuk beden nu beuki tai jeung kulit-kulitna. Tinggal Kangjeng Nabi Nuh seuri bejijah heunya. Capek urang mun ku urang sorangan mah horengan Allah mah babarieun tentarana manuk bahkan kadeuleu manuk lalapar keneh kurang keneh parab. Pohara kuari mah lalesan di cek Kangjeng Nabi jauh mantap ke loba tatanya Gusti Allah aya rahasiaan tuh kan mantap Allah maka bege aya rahasiaan boro-boro naon Allah manyin reungit bae aya rahasiaan urang mah greget horenganan bakal diciptakeun pabrik roda 3 mah tuh mah semen. Iyalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah nyana maseri di tengah-tengah penderitaan masyarakat anu kena kitu reungit. Jadi berarti hakikat nama jelema nu boga pabrik reungit teh ngadoa di jero hatena masing loba sia reungit. Namun loba reungit atuh produksi aing laku. Nemantak ke singgah deh cek Imam Ghazali urang status jadi dokter niat asal ngagiclek bae tina asli na siksa aya di antarana dokter teh kapan maksudna mandek nyager-nyagerkeun supaya sararehat niat hakikat mah ti Gusti Allah dengan tangan-tangan dokter kuari dokter nyiptakeun rumah sakit duitna meunang ngahutang di bank 1 M 10 M 20 M 100 M mulai kuari dokterna terus didatang-datangkeun ka dinya nyana lamun teu loba pasien moal kabayar itu bank maka nyana ngadoa Gusti mudah-mudahan jelema garing geus lepas tina maksud asli geus lain maksud neuk nyageurkeun tapi bisnis asal geus kos kitu tunggu siksa kuari mah jadi dokter teh teu maksud deuk nyager-nyagerkeun maksudna deuk bisnis hayang kabeli anu kaluar tina keaslianana eta dokter nyen klinik nyen rumah sakit kaluar tina keaslianna tinggal tunggu siksa mun teh di dunia di akhirat titipan amanat ilmu kedokteran dipake naon ku sia ja aing nyaho cak ku si Allah teh maksud sia nyen rumah sakit di dinya nyen rumah sakit di dinya ja aing nyaho sia teu maksud ndek ngabeberes masyarakat nu jelas nama sia deuk dahar ti jelema gering bengok sia di tengah-tengah penderitaan masyarakat justru sia mah meuli mobil goblok Malik nun sare dia dokter ka mana keur bodoh sia daraka tuh ampura Gusti malaikat Malik ge kudu tatanya keneh wae tugas sia dokter seret brus keluar teh kasihan Kiai gitu keneh aing amanat ilmu Al-Qur'anul Karim ilmu aing sampaikan ku sia lantaran kadang-kadang sia nyampaikan nu ngadengekeun leuwih bisa nyumponan leuwih bisa ngamalkeun leuwih bisa ngawadahan kana ilmu nu disampaikan ku sia sampaikan tapi awas sia nyampaikeunana maksud sia aing nyaho sia karangkas betung harita naon enya sia balik penting lesu tapi kan maksud sia ayo naon nah sia Malik naon Gusti ya kiai kadarakakeun manya cak malaikat balik kiai dikadarakakeun Gusti lah bawang siapa teh naon pan sia mah ngajaga neraka teu nyaho keur karangkas bitung sia mah emang karangkas bitung aya geus seret aduh punten yai
Urang dipuntenan ku malaikat Malik isin asa pun sing ade. Aduh. Kiai. Koba teh mah Kiai Golkar mah. Ieu mah langsung bae teh kun teh ditanya deui. Manya Gusti. Geus teu ulah ditanya deui teh mah Kiai Koneng mah geus itu kan. Tetep cek malaikat Malik tanya bae, tanya ulah, leuwih tanya deui geus tah mah. Geus aya bendera Koneng teh mah. Selain maksud agama teh mah kos kitu mah. Seret dibawa ke mana? Ulah loba omong cek Malik. Tempat dah khususon. Urang lamun geus kos kitu deui kumaha coba ieu. Keluar tina keaslian orang jadi kiai ternyata orang kiai teh horenganan batin nama lain kiai jawara garong sarua bae jadi tabib jadi dokter horeng cek Imam Ghazali horeng zohirna doang segala mawa obat segala mawa suntikan horeng di batin nama garong sarua bae sabaraha jelema nu ngajual sawah sabaraha jelema nu ngaduang imah sabaraha nu ngajual mobil hayang beres hayang rapih tapi ternyata horenganan teu boga maksud untuk ngarapihan jasadnya nama hayang seri, hayang senang di atas penderitaan penyakit batur. Seret, Masya Allah Karim. Nggak kos gitu, nggak kos pemerintah Pak Sultan manggis lain lalagani. Nah iyalah, lamun urang tenurut ke aturan Allah sarua jeung kejadian umat-umat nubara. Mulai kangjeng Nabi Nuh ditahnyieun kapal ku Gusti Allah. Sabaraha tahun kangjeng Nabi Nuh ngadamel kapal ittakhadhaha fi sanatain 2 tahun kangjeng Nabi Nuh nyen kapal ulah gede teuing cek Gusti Allah nyen kapal tuluha salasumiati zirain panjangna 300 hasta 300 meter arduha khamsina lebarna 50 meter ulah gede teuing nu lantaran moal loba nu miluna ge samkuha salasina jerona 30 hasta jadikeun ku anjeun Nuh 3 tingkat salasata butun satingkat paling handap pias paliha ada wabal wuhus jang paranti eusi hewan-hewan timimiti hewan-hewan bangsa uncal embe domba sapi onta jeung sajabana permanukan didinya dipanghandap-handapna siap geno mangga Gusti kopi wasati halin di tingkat anu tengah ialah jang manusia wapi alaha atairu jang di luhur jang manuk-manuk dihandap mah jang dawab wal wuhus yakni bangsa hewan-hewan nu sukuna opat atawa anu ngarayap di panghandapan di tengah jang manusia di luhur jang manuk-manuk mangga Gusti dijieun ku Gusti ku Kangjeng Nabi Nuh 2 tahun sesuai jeung perintah Gusti Allah ditonton ku masyarakat Nuh edan dolali mubin manyanyiin parahu di tengah-tengah kota di leuweung caina menang ti mana mun diseret ka laut nage jauh haju nundek nyeret ka laut nage sahaja kamar rembung diseret kana ku sorangan jam moal kaseret Nuh edan coba dolali mubin niku hate nyerina tapi tetep bae Kanjeng Nabi mah tugas saudara-saudara sekalian hati-hati belilah supermi aduh sing hade dulur kabehan sagedeung deui bakal datang siksa saha-saha jelema anu naek ka parahu ka ulah salamat mun teu naek bakal cilaka kumaha tah Nuh edan ieu dikerem di mana lautna jauh di mana hujan atuh pasti cai hujan mah ka laut haju urang mah luhur di dieu laut handap atuh deuk kumaha kakeremna otak Nuh ya dan teh keterlaluan amat sih Masya Allah dolali mubin sia wabe budak leutik ge kok empat Nuh edan bau budak nyeri jasa Kangjeng Nabi Nuh teh boga anak 3 hiji Sam nomor kadua Ham nomor katilu Yapis aya Kangjeng Nabi Nuh teh Sam Ham Yapis jeung Kanan
bakal dititah narae ka kapal Kangjeng Nabi Nuh. Abah geus nyadiakeun kapal dulur kabehan memeh ka masyarakat. Abah teh deuk ngajak ka keluarga heula. Abahnya tinggal nusa urang cekan ante bah. Abah mah ja bener cek masyarakat edan jahe cek ulah ge edan. Sia. Ka Abah ngomong gitu. Atuh ningin kapal teh abah kira-kira mah nya atuh dieun kapal di ditu atuh di deket laut bah. Di kumaha teh edan sia iman teh sih ka Gusti Allah. Lah bah ulah ngomong-ngomong kos gitu. Si dolal sia. Kakolot bisa ngomong gitu. Si dolal sia. Aduh, sekarang Nabi Nuh. Pahara amat ieu anak. Masya Allah. Cek Gusti Allah geus tunduk kana maktu ninggang kana mangsa. Umat anjeun teh ku bangka warahna ulah jadi pikiran ayeuna masalamatkeun anjeun jeung nu iman ka anjeun. Nu iman ka kaula jeung nu iman ka anjeun geura celuk geura titanare ka kapal anjeun ka parahu anjeun. Gusti naik teh atuh mun abdi titah nareka kapal meureun beuki diedan-edan tuh kudu kumaha Gusti menya panas titah naik kapal. Kanjeng Nabi Nuh ge nyana ge sarua di jero hatena oge sih can gaharti ku Kanjeng Nabi Nuh ge. Aduh Gusti abdi ayu kita naik ke kapal mah heula tuh Gusti. Ieu ke dikerem innahu mugraqun. Maka dikerem. Tandana dikerem pan kudu aya cai Gusti. Ngana caina. Di mana-mana hau ngaluarkeun cai di dinya berarti tanda dikerem. Hujan memual sabaraha hujan mah aya ngan nu jelas cai lain ti cai hujan tapi dihau parantiseuna timbul cai. Jaheunya bejakeun ka kaon. Dulur-dulur kabehan urang kabehan naik perahu lantaran ku Gusti Allah bakal dikerem. Cak masyarakat caina di mana hujan eueuh naon eueuh bakal timbul cai bakal lati hau aduh cak masyarakat beki jero edan woi aing mah mun kadege kieu mah cai bakal na timbul ti kali mudal ka harti cai bakal na cai hujan ka harti cai bakal na bedol solokan anu ka harti ieu mah ti hau aya cai adoh kos gitulah ti Gusti Allah di jero hatena aing ge sarua. Kan aing mah yakin ka Gusti. Naik. Lah, geus, sama edan beneran. Kamari mah kakara ke semi-semi. Kuari masih edan beneran. Kamari mah sia ngagotokan batu beut batu ngagosokan batu beurang doang. Kuari mah di ro kamar jeung para tinu muterna naon kadang-kadang. Gurinda-gurindana dibawa ka jero kamar kieu bae. Uwe. Edan beneran kuari mah geus. Aya ibu-ibu datang ka imah kula. Waalaikumsalam. Aya naon Bu? Da jai kiai. Jang salaki. Kunaon yang salaki? Edan. Bener ya. Salaki kula kamari mah ngagosokanana di luar doang jeung babaturana. Kuari mah eta gurindana dibawa ke jero kamar. Ajukunyana digurinda hiji-hiji haju digosokan geus sababaraha poe ai batu diusapan ai kula henteu. Dan beneran salaki geus beta cai bae lah kagut ka kiai coba bae eta. Lain dalagan berarti kan bener edan eta. Beta keun cai datang deui kumaha kuari beuki parah. Kamari mah batuna kiai laleutik kuari golode cakna. Teu pantes mun dijadikeun cincin jang naon meureun eta kakak cenah kieu kok gede kieu kiai. Kuari geus numpuk di kamar loba jasa, kula ge nyekel teu meunang sigade. Teu meunang nyekel-nyekel acar ku nyana ke diusapan ge ditanang deteneng salat mah henteu cak cenah teh.
ieu salaki datang ka kos kitu kuring ngampar cenah di kamar batu jeung gurindana bu asana mun eueuh batu bawa jempolnya na digurindang ke mah Kangjeng Nabi Nuh terus beda naik tapi bener keluar orang bener tihau jija bener hujan nama teh sabaraha ayo gara narik tuh geus nyatakan dihau keluar cai bener ayo bener namangan lanu sagede-gede cai tihau atuh moal kudu banjir dina babanjiran ge pasti ka laut bener mulai tuh kan ieu mah siksa Allah mah maha kawasa deuk kumaha ge ayo lah moal ditungguan ku kami coba paling sacangkeng cek nya teh ih mah siksa ieu mah moal kajen ku kumaha ge moal katahan hayu geura naik nu hayang musalamat geura naik ka dieu naik moal lah kami mah wer datang mah paling sakieu geus moal kabeh gitu deh cak nu sejen teh kami mah bakal narekat luhur sungsuhunan manya aya banjir ka sungsuhunan cak nu sejen katangkal kalah apa ge bisa hayu urang masing-masing geus ngan anu laluhur hayu geus naik kabeh ngan aya nu iman 40 pasang anak anu asup ka kapal hiji sam 2 ham 3 yafis kanan malulumpatan teu iman ka Kangjeng Nabi Nuh alaihis ketika urang nyaritakeun anak nu teu iman jol kanan nu mantak aya anak kiai buang kawarah ka bapana kakarak anak kiai tuh deuleu anak Kangjeng Nabi Nuh masyaallah ngadoa Gusti kanan teh kapan ieu teh anak abdi laisa min ahlik lain ahli anjeun nya nama teu percaya ka aing jeung ka anjeun sebagai rasul handapkeun kanan cek Kangjeng Nabi hayu moal salamet ieu mah moal bah kula manduk naik ka ditu ka tangkal kalapa ieu mah moal salamet ka tangkal kalapa ge aya kade gunung bah kajen kuku moanya banjir datang ka gunung waduh buang kawarah gas tidinya lah naik ke kapal Kangjeng Nabi Nuh 40 pasang manusia kanu arba'ina rajulan wa arba'ina imro'atan lalaki 40 awewe 40 kemudian anak Kangjeng Nabi Nuh Sam anu bakal Abul Arab urang Arab teh keturunan Kangjeng Nabi Nuh tina anak nu ngaran Sam nomor kedua Ham Abu Sudan ieu mah hideung bakalna eta orang Sudan, orang Ethiopia, orang Habsah, orang Osar Somali eta nu hararideng keturunan Kangjeng Nabi Nuh ti Ham wa Yapis jeung Yapis yang mah putih anu luar biasa wa Abu Turki ta orang Turki nu pararuti eta adalah ti Yapis nu matak lengkap wari lantaran ti Kangjeng Nabi Nuh na asup tilu nu hiji Kanan cilaka ngangkeung kabeh di kapal terus kapal Kangjeng Nabi Nuh diangkat ku cai dikeremlah umat Kangjeng Nabi Nuh alaihis fa anjaynahu walladzina ma'ahu fil fulk wa aghraqna alladhina kazzabu biayatina setelah kaum Kangjeng Nabi Nuh ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Nuh kemudian Kangjeng Nabi Nuh ditahnyieun kapal terus dibanjirkeun ku Gusti Allah langsung tita arasup nu hayang salamet 40 pasang arasup selain daripada hewan-hewan nu arasup kadinya dihandap dawab jeung wuhu setengah manusia 40 pasang kemudian manuk di luhur ngangkleung dikerem eta ku Gusti Allah tapi Kangjeng Nabi Nuh na
Fa'anjaynahu kami nu agung nyalametkeun ka Nuh walladzina ma'ahu jeung jelema-jelema nu iman babarengan di parahu Kangjeng Nabi Nuh jumlah 40 pasang fil fulki nu aya di jero parahu saliyana wa aghraqna alladzina kadzabu kami ngerem ka jelema-jelema anu ngabohongkeun biayatina ka ayat kami innahum kanu qauman amin sajana kaum Nuh kanu aya kaum Nuh teh kauman amin kaum anu buta mata hatena teh nyahun kana hak dibere mukjizat tita iman ka Allah tidak iman ka Rasul Allah dipareman dibutakeun mata hatena kauman amin kuari ge sakitu Al-Qur'an ngejelegerna tapi tetap bae ketika dibutakeun mah mata hatena aya tinggal aya ilmu di benak hatina ai ditutupan mah ku Gusti Allah tetap bae disicak ku Gusti Allah jadilah kauman amin iyalah kaum-kaum Kangjeng Nabi Nuh nu bangkawarah dikerem ku Gusti Allah innahum kanu qauman amin lantaran kaumna kaum bodoh tina hak teu nyahoeun nu halal jeung nu haram disalirukeun teu nyaho haram teu nyaho halal disaliru kuari geus hampir saliru di Indonesia baheula mah seragam riba bunga bang riba seragam serempak Sabang sampai Merauke Indonesia na wah satu suara kredit haram tapi kuari mangis mulai timbul penyeliruan iya ge termasuk kauman amin tinggal tunggu bae siksa ti Gusti Allah naudzubillah min zalik cacak-cacak eueuh wali Allah anu titah ngendeman di dinya wallahu alam